mahdoh teh ritual, gue di mahdoh teh sosial, gitu lah pemibahasa populer. Kumaha akarna? Akar tina mahdoh, akar tina peribadahan ritual, sadayana dicarek kajaba ya parentah. Ibadah mah teu kenging ngaran. Siga urang diparentah ibadah ka Gusti Allah, pada aya parentahna. Tapi ibadah kana tatangkalan mah dicarek, ibadah kana batu dicarek, ibadah kana makhluk dicarek. Sadayana ibadah mah dicarek kajaba aya parentah. Kamatak parentah we urang beribadah ka Gusti Allah. Upami goy romahdo sabalikna sadayana meunang kajaba aya panyarek itu. Siga kadaharan saalam dunia menang di dahar kajaba aya nu dicarek tah akar mahdoh sareng goy mahdoh teh dirinya maksana supaya urang teu bingung pan ayeuna teh geuning teu musilih bid'ahkeun teu musilih sesatkeun dasar-dasarna mah akarna teh sederhana upami mahdoh sadayana dicarek kajaba aya parentah upami goy mahdoh sadayana meunang kajaba aya panyarek gitu. Nyarek naon we di alam dunia mah beunang kajaba aya panyarek kan seueur dina Quran teh teu meunang kitu teu meunang kieu teh panyarek kitu teh goy romahdoh pami mahdoh sadayana ge dicarek kajaba aya parentah pami mahdoh mah patokanna teh parentah pami goy romahdoh mah patokanna teh panyarek gitu.